Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing sadayana, wilujeng patepang deui sareng ibu dina pangajaran bahasa Sunda. Materi anu bade dipeda dinten ayeuna nyaeta Mikawano Pahlawan Tatar Sunda. Hidup salaku palajar kudu nyaho kana saha-saha wae pahlawan atawa inohong anu geus berjasa kana nagara urang. Tangtuna lamun teu aya pahlawan teh urang moal kungsi bisa hirup tentrem kawas ayeuna. Kukituna urang teh kudu bisa ngahargaan kana jasa-jasana para eta inohong teh. Kalian selaku pelajar harus tahu siapa saja pahlawan yang sudah berjasa ke negara kita ini. Tentu saja kalau tidak ada pahlawan, kita tidak akan bisa hidup tentram seperti sekarang ini. Oleh karena itu, kita harus menghargai jasa-jasa para pahlawan kita. Saha ari pahlawan teh? Pahlawan teh nyaeta jalma anu mibanda kawanian jeung pangorbanan dina ngabela kabeneran atawa dina perjuangan anu gagah berani. Istilah pahlawan nasional teh dipasihan ka sakabeh pajuang anu berjasa ka nagara Republik Indonesia. Berjuang pikeun nagara dina ngarebut kamardekaan tina bangsa panjajah. Pahlawan teh ari dina basa Sunda masuk disebut inohong. Siapa pahlawan itu? Pahlawan adalah orang yang mempunyai keberanian dan pengorbanan dalam membela kebenaran atau berjuang gagah berani dalam merebut kemerdekaan dari bangsa penjajah. Pahlawan dalam bahasa Sunda suka disebut inohong. Di handap ieu mangrupakeun pahlawan-pahlawan anu asalna ti Tatar Sunda tur jasa-jasana. Di bawah ini merupakan pahlawan-pahlawan yang berasal dari daerah Sunda dan jasa-jasanya. 1. Gan Ema, Raden Ema Bratakusuma, mibanda jasa-jasa kawas di handap ieu. A. Ngadegeun kebon binatang Bandung. B. Ngahijikeun paguron-paguron penca di Tatar Sunda. C. Ngadegeun organisasi daya Sunda. D. Medakeun koran Kujang. E. Ngadegeun yayasan Atikan Sunda. 2. Raden Dewi Sartika, mibanda jasa ngadegeun sakola kautamaan istri. 3. Raden Oto Iskandar Dinata, mibanda jasa-jasa kawas di handap ieu. A. Nu nguruskeun BKR. B. Menteri Negara. 4. Laksamana R.E. Marta Dinata, mibanda jasa-jasa kawas di handap ieu. A. Tokoh Alri. B. Ngadegeun sakola angkatan laut. 5. Insinyur Haji Juanda, mibanda jasa-jasa kawas di handap ieu. A. Nyieun waduk Jatiluhur jeung lapangan terbang Alri di Waru. B. Perdana Menteri Indonesia. 6. Kiai Haji Jainal Mustafa, mibanda jasa-jasa kawas di handap ieu. A. Pajuang Islam nu ngalakukeun pemberontakan ka Jepang. B. Pamimpin pesantren ti Tasikmalaya. 7. Raden Haji Iwa Kusuma Masumantri, mibanda jasa-jasa kawas di handap ieu. A. Menteri Indonesia. B. Ahli hukum atawa politikus. Siswa-siswi sadayana dugi ka dieu heula pedaran materi Mikawano Pahlawan Tatar Sunda. Insyaallah minggu payun ura patepang deui dina pangajaran anu sami nyaeta pangajaran bahasa Sunda. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.